ku anjeun. Lamun misalkan dibandingkan 1000 Aisyah jeung hidi Khadijah teu saimbang. Sabab perjuangan Siti Khadijah membantu perjuangan dakwah Kangjeng Rasul sangat luar biasa. Dugi kagen Siti Khadijah satu acan pupusna, ya Rasulullah, hartaku sudah habis dijadikan bekal untuk kau berdakwah mensyiarkan Islam. Andai kata kau masih membutuhkan tulang-tulangku untuk melawan musuh-musuh Allah, pekcanakan tulang-tulang kami, sahur Siti Khadijah. Bayangkeun ku bapak misalkan sare dina pingping pamajikan kari-kari gunam ngalinur teh nyebut-nyebut ngaran popotongan. Cok, kumaha ya tingkah anak kira-kira di kumaha ya? Cabok kenapa? Ya Allah, cak. Musyalaki gunam, ya itoh, ya itoh, cek